Alam dunya asa tandus, ningal ulama parupus, di negara loba kasus, sabab loba anu rakus. Leres dina hadis Nabi, ilmu diangkat ku Gusti, lain ku ngangkat pangerti, tapi pupus ahli ilmi. Ulama panutan umat, abah nu ahli torekat, kamari nembean wafat, nu matak sedihna umat. Dunia di zaman ayeuna, beki keeng tur bahaya, bencana di mana-mana, akibat lampah manusia. Hukum di ieu negara, geus jauh tina adilna, anu bener di penjara, anu salah dibarela. Habib Rizik anu mulya, nuwantun amar ma'rufna, banggaan para ulama, nu ayeuna di penjara. Tipayun parantos gempar, sebuah musibah anyar, nu nimpa ka Habib Bahar, saurna nyarios kasar. Islam disebut teroris, habaib dicap anarkis, santri dicap jalmi miris, di ieu zaman nu sadis. Yudurur urang tarobat, ka Rasul Allah taroat, mumpung urang masih kuat, sebelum datang kiamat. Ieu syair dicekapan, mugi janten perhatosan, kadulur jeung babaturan, anu aya di ieu zaman.